Cerita naon dia palingan gak cerita hayalan dia. Ih, eta mah dia meureun ngahayal bae hirupna. Ieu main beneran yuk. Hoang geus gerak wae didengekeun. Aing katabrak pangeran berkuda. Saking kasepna eta beungeut sampai dong kasep kuda. Nah, eta Jonas ya. Jomblo genes. Ngenges, buku deh sarua bae. Atuh aing mangke ge boga ka Bogo. Mimpi. Waduh, ragak segala ya bekel aing rejeng di kota setahun. Kerenan ah. Ih, Neng. Iya, Neng. Karena ngewadahan bekal rejeng di kota ragak. Dibantuan ya. Mun, Neng, mun. Emang mereka mana kita? Dek ngarantau Neng, ke kota. Neng sorangan dek kemana gitu? Dari rumah mau ke warung. Sorangan bae Neng. Mun. Namun boleh nyaho, saha kita rana? Boya. Geus nya Neng, dek lempang heula pamit. Mun ah, hati-hati. Om, keren deh seranganan bae. Jadi jajing dos. Dek dia ka dieu. Teu aing menekulin bae ka dege mong. Kulit ku naon? Ngomong-ngomong tapi dia bagus ya mong. Doangna dia dos buka kahayang dia dos. Edan nyawan bae dia mong. Atuh kadeuleu bae ku dina beungeut eta. Pasti dia hayang lukur eta. Tah eta tah maksud aing ka dege mong dia mah. Oh geus sareng kitu mah. Aing nyokot gunting cukur heula nek balik. Nah, eta tah. Resep aing, babaturan aing kos kitu tah. Terus, Hei, geus belot ka ditu dia. nyaho aing ti tadi si Kimung di baget teu lewat na eta. Bener sih. Oh ih, anak aing lain bapak lain aing nanya katain ke aing. Geus lain dek indit. Berarti jelas ada teh budak cek aing mah. Kenaon dia? Dong unu pagawean bae. Pagerombeng ge diberesan. Iya ya. Kemana bae dia? Kemarin ku di tangan bae. Aya aing di imah bae. Keur siap-siap dek rantau. Emang kemana? Tapi ke kota lah Wih, dong di kota ya naon bae. Geus lah urang dek lupang deui. Sekalian pamit yeuh jeung dia. Hati-hatinya. Ya, monya. Ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Nah, si boyang kerantau ke Jakarta. Pantesan kau yang tangan bae. Sepi anu jeung di jailan. Penus bae itu koin jailannya. Ieu heubeul amat nu ngunjal sarubuk. Ih. Yes, good. Keran. Aing ke pulungan sirhu. Dina asir di pulungan. Yang di Pais. Medan di Pais. Oh, Jos, aing cerita ya. Cerita naon? Si Boyang ngerantau ke Jakarta. Bener sih. Oh. Tapi yang bingung. Bingung ku naon? Kunjung jailan. Pas penus petoran jailan. Oke. Wih, ho. Bener ho.
Jadi siap tuh. Siap. Oke, ayo nih. Ari si Kimung ditungguan ti isuk nyukur datang. Bandos. Kunaon gak gubrut aja. Gua aing nungguan si Kimung ti isuk nyukur datang Jos. Sebenarnya saya tama. Duang-duang nama hosi saya tama. Dos, lentingan ye. Selentingan naon? Si Boyak anak merantau. Merantau ke mana? Ke kota. Ari dia cak saha Jos. Aing cak si Miu. Terus dia percaya ke si Miu. Aing tinggal buat tanda tanya aing ge, Dos. Mana nih tanah plastik? Mong, woi. Mana tanah plastik? Mau gunting cukur aing u. Cukur saha? Kursi bedos aing u. Belum mau dia. Oke. Tak, Dos. Bapak udah datang, tak. Mana aku dia, Dos? Nu bener dia Si Boyak denger rantau cak si Ojos. Oh, tadi ngomong ke aing mah. Ari dia kapanggih di mana? Tadi di jalan aing pendakna main ngomong kieu. Aing kerantau ke kota, sana gitu. Pan teu babeja si eta kana aing. Nyamong. Itulah. Emang kita pamitan ka dia duaan. Atuh jangan henteu. Dos. Ari dia ndek iraha nyukurna. Atuh kuari ja aing ti isuk nungguan dia teu datang mung. Atuh hayu ge ari nyukur. Ayo. Aing teu nyangka si Boyak ke rantau. Oh, pugu dos. Laju aing iraha deui ngajalan si Boyaknya jauh. Geus ulah ngomong beda mung, mantak sempok buka aing. Woi. Kernaon dia? Dong bisa banyak nyukuran si Bandos. Dos, kumaha sempok dos? Aduh. Atuh cek aing ulah ngomong bae Kimung, sempok we buka aing lah dia yo. Tanggung jawab dia mung. Tak ada lo Dos, lamun teu percaya mah kacaan. Teu beres si Kimung nyukurna, teu bener. Lu kemana dia Boyak rapi amat? Aing di kerantau, gawe di kota. Jadi dia ke kota. Atuh jadi Atuh kebenaran ya. Aing dari akan kumpul di dia. Sekalian ya aing dek pamitnya. Pamit. Oke nya, ampurannya. Aing pamitnya. Ah, hati ya. Ya. Aing pamit ya. Ampura nya. Geus. Guysnya, kabean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mun bisa mah lo balik di dia nya.